Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh. Dina dongeng Sunda anu genah marnah tumanina. Dina danget ayeuna sim kuring sejam midangkeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda dinten kamari. Pami kamari mah pami telepat mah episode ke-37 anu janten judul Ebod. Tah ayeuna amang bade neraskeun deui hanca dongeng Sunda eta janten anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 38. Mugia ieu dongeng anu sejadi pidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbeberah kana manah. Yuk pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha jujungna ngeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 37 teh. Yuk mangga. Sanggeus Mang Suminta digolerkeun luhureun jukut anu aya di pipireun. Imahna Panjum. Si Ebod teh tuluy jengkat nangtung bari mencerong neuteub seukeut ka arah makhluk siluman ajag anu janggungna 8 meter anu geus nyababkeun guruna dina kayaan teu walakaya. Sanggeus kitu si Ebod teh pok ngomong bari rada ngacorok ka eta jirim siluman ajag teh. Sia urang ngajal sia teh kudu dibasmi sia. Siap gajeleng eta mah si Ebod nyarenteng ngagajeleng ngajorelet ka eta jirim siluman ajag anu keur nangtung bari mencerong ku panonna teh anu kurung kawaseuna eta siluman ajag teh. Gancang pisan eta mah corelatna si Ebod teu sila si Ebod teh narajangkeun runtuyan panarajang ka eta jirim siluman ajag. Jebrot 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 jedah dua. Siluman ajag anu teu lain eta teh jirimna Aki Gijrot anu geus ngarubah diri jadi kawas ajag eta teh ngagero bari ngajalik jeung ka tukang dumeh beunang runtuyan panarajang ti si Ebod. Aya kana 5 jalik jegan eta mah siluman Aki Gijrot teh mundur ka tukang bari nyaklan peuteungna nu beunang runtuyan panarajang ti si Ebod. Si Ebod lainna eureun manehna tuluy gajeleng deui corelat eta mah muruh kana beungeutna siluman ajag. Aki Gijrot anu geus nyieun guruna Mang Suminta dina kayaan satengah teu sadar. Gajeleng eta mah bener. Pendah katambah geus dibantuan di pojong heugeun tanaga lapisana si Ebod ku Aki Otong. Katambah maehna geus nyangking ilmu panghampang awak anu pangluhurna eta mah teu kaburu ditakis panarajang si Ebod teh ku eta siluman ajag si Aki Gijrot. Teu lila oge jedak tuur suku si Ebod geus keuna pisan kana beungeutna eta siluman ajag Aki Gijrot. Blak
pertama siluman aja gak gigi jerot teh nangkara kababengkang benang panarajan di dagor beungeutna kutuurna aki kutuur si Ebod. Si Ebod geus tangtung deui pancuh dina tangtungana dina kayaan setengah hegat ngatur napas ku sabab tadi geus ngaluarkeun putuyan panarajang katambah jeung tenggelan tuurna nu keuna pisan kana beungeut eta siluman ajag si Aki Gijerot. Siluman ajag Aki Gijerot nyakalan beungeutna anu dieu geus beunang dituur ku si Ebod. Bari kumaregung gitu nate siluman ajag eta teh. Ganensya rasakeun sia pongan kaguru uing wani-wani sia kumawani pisan nyeun kayaan guru uing jadi hampiran sia. Wah belong yo tah uing cek si Ebod bari nepak dada sorangan tuluy ngomong deui uing ya muridna si Ebod bisa hayang nyaho mah sok jeung uing ayeuna mah tong jeung guru uing lah menapisan ngalakuan kejahatan dari kejahatan deui ka sesama manusia khususna ka guru uing goblok pisan sok nya cek si Ebod kituna teh bari masang kuda-kuda deui mah teh nungguan eta makhluk siluman ajag Aki Gijerot nungguan panarajang balesan cigana teh si Ebod teh sanggeus nang karakter nyakalan banget na siluman Aki Gijerot teh turun meniau udang turun nangtung deui dina tangtungan anu pikan di laut jangkung 8 meter panon hurung kawasan mencerong ke arah si Ebod katempo pencerongan teh bangun ku kehebisan ambek domeng geus ditarajang ku si Ebod. Tegung sila eta siluman ajag Aki Gijerot teh pok ngomong ka si Ebod jadi siapa muridna aja itu oke fine tuh gitu ya. Tekung sila siluman ajag Aki Gijerot anu bieu tas ngomong kos gitu teh ngadak-ngadak leungit tina paneutupna si Ebod. Bu eta mah si Ebod ruwas. Soalna eta siluman ajag Aki Gijerot teh ngadak-ngadak leungit tina paneutupna. Nyaho-nyaho eta siluman ajag teh geus aya di tukangan si Ebod. Bari rek nenggeukeun leungeunna anu kukuuna teh pararanjang sareukeut bari jeung erek dikoetkeun oge cigana teh kana walikatna si Ebod. Pas dina kaayaan keluas gitu si Ebod untungna teh manehna batina geus kalatih jadi kuat pisan karasana teh mocong maheulna eta siluman ajag Aki Gijerot anu geus aya ngadang-ngadang geus aya di tukangan manehna
can ge acan eta panarajang ti siluman Aki Gejrot keuna kana sasarannya eta kana wali karena si Ebod geus kaburu nyingkahan eta panarajang Aki Gejrot bari cucuralitan ka hareup huk curalit plos eta mah panarajang Aki Gejrot teh kaburu beunang untungna ka si Ebod. Ya ingkahan padol eta siluman aja anu keheul dumeh panarajang teu beunang kana sasaran kana wali karena si Ebod gaceleng deui bari dibarengan ku ngaleungit cirimna teh teu katempo deui si Ebod dina kayaan geus nyingkahan kitu teh napas narada ngahigap manehna kacampur ayeuna geus ruas deui dumeh anu jadi musuhna teh geus teu katempo deui dina panetepanon manehna. Mana eta? Astagfirullahaladzim. Ceuk gerentos hate si Ebod sanggeus nempo anu jadi musuhna kadak-kadak ngaleungit dina paneteupna. Nyaho eta mah pas si Ebod keur ngagarontos kitu cedak aya hiji tenggulang anu ngandung tenaga lapisan anu sakitu rohakana beunang pisan kana sasaran kana beuteung si Ebod. Sanggeus beunang panarajang kitu si Ebod teh ngaceleng bari ngagero mainna teh aya kana 7 meterna ngaceleng teh gedeblok eta mah si Ebod nangkara ngababengkang dina taneuh sanggeus beunang panarajang teh eta peureub anu sakitu gedena untungna lain kuku anu ditarajangkeun ku eta jirim siluman ajag teh tapi nggak peureub anu beunang kana beuteungna si Ebod. Aduh gelo ngabongohan aduh ceuk si Ebod bari geus mana teh geus dina kayaan diuk deui untungna teh bari leungeun kencana mah nyekelan kana beuteungna anu geus beunang panarajang ti peureub siluman ajag Aki Gejrot. Sedengkeun Aki Gejrot anu bieu geus narajangkeun peureupna nu pas pisan kana beuteungna si Ebod geus nangtung pancu di tempat tadi si Ebod nangtung. Sanes kitu siluman ajag Aki Gejrot teh ngomong ka si Ebod. Untung saja untung daripada arangan sumut goreng sia. Tekung sila jirim siluman ajag Aki Gejrot teh ngadak-ngadak ngagedean deui eta mah sanggeus ngomong kaos kitu si Ebod anu keur kaya dina kayaan diuk bari nyekelan beuteungna anu geus beunang panarajang ti siluman ajag Aki Gejrot teh ayeuna katambah ku reuwas deui dumeh anu jadi lawan adu jajaten peuting ayeuna teh keur mah dina kayaan jirim anu lain jalma kawas umumna ayeuna ngagedean deui reuwas campur soak si Ebod teh nempo kayaan
kawas gitu teh siluman aja kaki cerot ngagedean deui nepikeun aya kana 2 kali lipatna jadi jangkungna teh jangkung badag 16 meter jangkungna teh soak saya empok goreng cek siluman aja kaki kicerot gitu nate ngomong dicampur seri kasih ebod anu ker katempos wak nenjo manehna anu geus rubah deui cirimna teh jangkungna tur gedena 2 kali lipat tiwatan saajana sebod soak luas bari ngagerentas aduh keno beuki ngagedean deui kumaha ngalawana halo ya kumaha ya bi bahayanya siluman mau diantepkeun teh aduh gini sanggeus ebon ngagerentas kawas kitu corelat kajeleng aya hiji jirim sing sarua bodas kajeleng tuluy nangtung sisieun seebod kaget ke mamanehna soak nempo lawan adu jajatena nu beuki ngagedean ngabadagan tur tanaga lapisana oge karasa leuwih edan deui karena kulit seebod aya jirim anu ngadak-ngadak datang deh dina kayan kitu teh seebod teh katambah kacampur ku ruas tuluy ngaliuk kalah katuhun manehna katuhun tukang seebod pas diliuk eta jirim anu ngakajeleng corelat tuluy nangtung deket ka seebod teh anu sing sarobodes teh tuluy seuri ka seebod bah kalem jalan ieu aki teu lain eta jirim teh geuningan jirim aki otong anu nuturkeun geuningan aki otong teu nuturkeun ka seebod dah watos ka seebod bisi kumaha-kumaha jigana teh geus apaleun yan anu bakal dilawan adu jajaten ku seebod teh lain enteng-enteng dan tempo masuk maneh jang itu gede ayas karena sajangkung tangka kalapa tempo tapi sanajan gede oge eta masuk ujang teh aya nama jadi henteu kesit deui gerakanna mau bisa aya nama jadi letoy jang kalem si kalem teh ujang sugestina wah ngasasieun kudu wani angge kudu wani tuluy ujang ulah ngagap penteng teuing ulah dianggap penteng teuing jadi dina kalem ujang teh ulah ngagap penteng eta makhluk lawan mah lawan tapi ulah ujang ulah nganggap enteng eta siluman ajag pepengup si aki gejlon teh tinggal disinggahan jang panalajang emang kuku-kukuna tuh palalanjang kinalongeunna palanjang boh kitu oge dina suku-sukuna kukuna bahaya eta kadenu kudu ku ujang disingkahan teh eta soalna ngandung racun teh aya pulahan ade hati-hati gerakanna mah geus ngalambatan deh
tenang ujang uliseun nu penting mah ujang ulah beunang ku panalajang manehna kalem sok kaki ditinggalikeun aja tenang mun naon mah gampang aki mah cicing ujang cek aki otong gitu teh menangkan hati si Ebot anu keur aya dina perasaan pakujut si Ebot teh pacampur lah ruas soak siun wirang umah wah pacampur pokoknya mah si Ebot teh sanggeus ngadenge pepojoh tia ki otong pas gitu si Ebot teh kagugah deui rasa percaya diri tuluy cengkat nangtung bari jeung masih keneh nyakalan beuteungna anu geus ngurangan seueuna dumeh tadi beunang panarajang di siluman aja gak kiki jerot sebut bari mencerong nangtung teh ka siluman aja gak kiki jerot bari ngomong wah benar pisan enak bagi ngagedean ya lain teh oke lah kalau begitu ayeuna giliran kuing nya siluman gejerot siluman aki siluman aja gejerot lah aja gejerot nya segala mana tekung sila sebut teh meremkeun panonna bari mapatkeun sampai anu geus diajarkeun ku guruna Mang Suminta tepung sila peureupna teh peureub si Ebot anu geus dipeureupkeun saacana leungeunna teh hurung warna teh jadi warna kawas warna koneng kamasan sanggeus kitu si Ebot teh beunta deui tuluy ngomong ka siluman ajag aki gejerot oke ayeuna mah giliran abinya ajag gejerot siap maneh ceuk si Ebot pok-pokana kawas kitu saacan ngalakukeun panarajang ka siluman ajag aki gejerot aya siluman aja gaki gejerot nampo si Ebot kawas gitu henteu sewak-sewak acan siluman aja gaki gejerot teh ngadon ngakak ngebarakatak bari tutunjuk ka si Ebot rek ngalawan goreng kuparap sagade kutil sok adio porongna tetakeman koi boron sia cek siluman aja kaki gejerot ngomong nate kawas gitu sanggeus siluman aja kaki gejerot nembak kawas gitu corelat gajeleng eta mah si Ebot teh gajeleng rek narajang ka siluman aja kaki gejerot bari meureupkeun dua peureupna rek ditenggeukeun ka siluman aja kaki gejerot ai siluman aja kaki gejerot henteu sowak nu pokos kitu ukur seuri bari ngomong saeutik sok ya dia cek siluman aja kaki gejerot bari dua ramona teh ngagupayan kasih Ebot anu geus kayaan ngegajleng rek narajang ka manehna sanggeus aki siluman aki gejerot ngagupayan kaos kitu ngadak-gadak les eta mah cirim si Ebot teh ngaleungit teu katampo ku siluman aki gejerot
ngarenjak eta langsung siluman ajag aki gicerot teh be cigana mah nah bet bisa kawas kurang deui tadi gerakanna ieu bocah teh ieu bolon teh kitu pamikiranna aki gicerot teh teu kungsi heula eta mah jebrot 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 opat runtuyan panarajang ditenggeukeun ngeuna pisan kana dada aki gicerot anu keur dina kayaan ngarenjak reuas dume cirim si ebot teh teu katempo ku manehna siluman ajag aki gicerot ngegero nyeri dumeh beunang panarajang ti si ebot anu lain panarajang enteng-enteng geuningan karasana teh ku siluman ajag aki gicerot sanggeus ngegero kitu blak eta mah siluman ajag aki gicerot anu geus cangkungna 16 meter eta teh gedebut nangkarak bari nyekelan dadana anu geus beunang panarajang geuningan panarajangna teh jurus anu dipake ku si ebot teh geuningan eta mah jurus tenggelan tenggar cadas anu geus diturunkeun elmuna ti Mang Suminta cek siluman ajag aki gicerot kitu na teh barinya kelandadana anu karasa pisan nyeri pisan tur kaluar geuti warna pulau tina bibirna siluman ajag aki gicerot maragung nahan kanyeri siluman ajag aki gicerot teh bari kologok eta mah getih warna pulau keluar getih nage henteu kawas ilaharna henteu kawas getih umumna tuh warna beureum ieu mah warna pulau meureun da pedah ku ciri manehna nu geus ngarobah jirimna jadi kawas ajag aki gicerot teh sedangkeun dina kayan kitu si ebot anu geus melekeun runtuyan panarajang ka aki gicerot nangtung pancu dina tuur sukun kencana aki gicerot bari nutup sekut ka beungeut aki gicerot anu keur kayaan ngarasakeun ka nyeri pisan dume beunang tenggelan tenggar cadas ti si ebot tutupan sekut si ebot ge lain tutupan biasa tutupan anu ngandung tenaga lapisan anu rohaka geuningan si ebot teh geus ambok pisan cigana teh si ebot anu katelah manehna jalma adeung ayeuna mah nyang hareupan jirim aki gicerot anu geus kawas siluman ajag teh lainna rek eureun teu narajang deui sanggeus nangtung kitu corelat eta mah si ebot ngagajleng tuluy tekung sila cedak cedak jebrot cedak cedak eta mah beungeutna siluman ajag aki gicerot ditajongan ku 5 runtuyan panarajang ti si ebot anu ngandung tenaga lapisan tur dibarengan ku ilmu
tajongan tenggar cadas sanggeus meunang panarajang luntuyan kitu ti si Ebot siluman aki gejerot teh siluman ajag aki gejerot anu keur ngarasakeun kanyeri dadana dumeh geus beunang panarajang teunggulan opat panarajang ayeuna katabah ngarasa nyerieun oge dumeh beungeutna beunang pisan 5 runtuyan panarajang ti si Ebot tajongan anu lain tajongan anu kawas umumna tapi ngandung tenaga lapisan teunggar cadas nu beungeut napisan anu beunangna teh cek siluman aja gigi jerot gerona teh kawas gitu sanggeus beunang panarajang ti si Ebot anu geus ambek pisan ka siluman aki gejerot tah gitu pamirsa dongeng ngeunaan Ebot jago tanjakan dinten ayeuna hapunten pisan bilih simkuring seueur cariosan anu masih keneh lepat maklum simkuring masih keneh amatiran pamula keneh ka para saderek anu tacan subscribe like sareng komen mangga diantos pisan subscribe-na kumargi eta mah gratis yo pemirsa wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga